gigil-gigil euy. Aduh. Ieu budak can datang ya teh. Kamarana ya budak. Tadi teh geus digerowan. Cik can ngumpul keneh wae ya budak aing jeba minantu can datang ya si Riris. Kaslah di budak panggedena eueuh gitu. Aduh. Imah kudu geus dikuncian cik ieu mah euy. Bari ieu teh bapak teh nelpon cenah. Cina ka imah na kabeh anak-anakna. Teh nyaho kenaon teh ya. Can ka imahna we euy. Bisi hujan manten. Bahaya ini mah. Assalamualaikum. Amang we. Amang sekali ke. Naon ieu teh Pak? Kita kumpul tara-tara bisa nama. Tara kita kumpul kieu ye. Aya ieu panan. Lah cewek nyarita namun geus kumpul sararea tuh. Nama teleponnya segera lancek manu panggedena. Si Kaslay buh minantu na tuh. Lancek ibar mana si Riz teleponna. Amih ka dieu sok. Kayak telepon sekalian adi-adi maneh. Si Dendi jeung si Angga. Ambil sekalian ngumpul ya. Geus teu puguh rasaan ieu bapak mah duh. Oh atuh, cang telepon heula si ieu ya. Si Kaslay. Nah itu HP si Kaslay aya naon disadawa yang maneh gandeng. Urusan ketenangan. Halo, Dek. Halo. Teh, kemana si Aa? Hah? Si Aa nage eueuh keur ngumbah piring. Iya, cek bapak titah karumpul cenah ka bumi bapak ka dia ya. Rusuh penting. Titah kadinya. Nah aya naon titah kadinya? Kela atuh digeroan heula. Oh, sok dibejakeun mah. Heeh, yuk. Yuk, salam. Kalau hujan kan kita sendiri dong. Kudu diasukeun. Iya. Adi mana aya nelpon? Naon cenah? Teu indah titah tadi itu cenah cek bapak. Kita tadi tujuk bapak. Penting guys. Nah, iya tuh. Lain, budak naon di bawah ning. Atuh jeung saya budak lima itu. Mate teh ka dieu teh sangkeur putih adi maneh si Angga jeung si Dendi karunya kedah teh di bejaan. Bosok telepon atuh ambil sing ka dieu dua anak we gitu sampeureuh gitu langsung si eta si Angga gitu bisi ieu mah. Sok telepon heula. Budak mah aya jeung emak kolotna. Nah, itu kayak cang telepon si Dendi lah. Langsung aja duaan, kita kadinya si Angga. Halo, Dan? Halo, aya naon? Jawaban yo, cek si bapak tita ka dieu cenah. Ting aya naon sih kana penting da? Di dieu ge aya si Kido. Kita kadinya nya ku si bapak. Mun eka dia bari teang si Angga bisa kalian oh. Ceget tuh yang bola si Angga ya ayeuna. Ayo. Ayo. Nah, aya naon nih? Yang penting pisan nih. Bisa tuh Geus apa geus ditelepon rek ka dia cenah sakedeung deui. Oh, atuh geus tadi sampeure tadi na si Angga. Baik. Bisa kalian atuh geus ada. Kudu ngageter awak Tata maju tah. Ini dak sistem. Buru-buru tah tik deui. En. Victory euy. Kesel ieu teh anjing ka mananya. Urusan piulinan ieu teh. Kayak lah barudak lah. Woi, Dek. Anon bujang. Kalagian ka dieu biasa Matara. Aya pangabutuh ieu mah euy ka dieu mah. Naon ieu? Nagal kalau tingkah lancuk. Tadi si Aan nelpon, kita kali itu kita kumpul cek bapak aja. Lah sini saeutik. Naon atuh? Ieu kulin pisan tadi nama. Neangan perikanan. Titah nyamperkeun ka ditu. Nama tuh si penting pisan.
Tuh atuh hayu lah. Tenang lah. Yuk. Udah Bang Pak. Damang Juga deh. nu ripuh ning kan. Cek. Dalam pisan ya. Si bapak mani parias gitu jika nu ek pae. Ulah kitu sia teh cuman ka bapak sorangan. Siapa di dia rewosan dekat kalau teh. Masuk gitu guys, cicingin mangariung heula. Ieu teh aya naon Pak Manawi di karumpulkeun kieu mun sok rareuwas. Lain meureun ka dieu ieu ku sia aing teh. Jadi awak teh geus kieu geus menggigil, ieu teh geus teu puguh rarasaan. Meureun ku aing teh dikumpulkeun ieu teh wayahna sia budak panggedena meureun. Lah aya meureun sautak saeutik mah pembagian gitu teh jeung warisan. Meureun sia kabagian sawah anu di ditu. Ayahna meureun teman saeutik 5 hektar. Meureun si Kido meureun kabagian balong nu di landeuh meureun 2 hektar eta mah. Si Dendi meureun kabagian eta kebon gedang nu di Tonggo. Tah meureun saeutik eta ngan 200 bata. Kan wayahna meureun eta sia ga. Sia mah aduh meureun paling gak aya duit 2 juta sia mah kajeun. Anjing, kana kena aing budak pangleutikna mun menang 2 juta. Lah teu narima aing mah. Lah abi mah kumaha sa dibagikeun we, kumaha meunangna Pak? Bebas eta mah terserah. Lah abi mah teh butuh kebon gedang Pak, butuh nage sawah. Pak atuh sia mah budak katilu ieu lobasan ieu nah teh basan kahayang geus we teu tarima naon di ngomongkeun ku bapak eta teh. Sing narima. Geus do ulah kitu do. Kan aing maneh mah Den can rumah tangga. Hiji kas lain apa geus bogeun pamajikan meureun butuheun madang. Ari sia mah meureun ngakanan gedang. We apa ge tidak teu boga pamajikan ieu. Mangkaning aing lalai modaran we gedang unggal poe cenah. Embung Pak abi mah hoyong nage sawah da lim kebon gedang. Pan sawah teh aya 5 hektar atau 1 hektar ewang we, mani kabeh ka perorangkeun. Geus sawah mah ulah ting diboga bagi eta mah bagian arurang ulah dibagikeun di kabatur. Atuh lah, mau dibagikeun ieu kurang gede urang budak panggedena di dieu. Aduh aing mah da balong hungkul mah. Ieu embung euy. Ieu we ieu imah ieu barekeun ka urang da batur mah. Ieu na teh can barogaeun pamajikan ieu pan urang mah geus teh duda nih. Pamajikan eueuh sugana teu boga imah mah daekeun nih awewe. Pan ari imah mah meureun ieu teh dipake keneh ku aing do. Kira aku dibikeun ka sia. Lamun geus aing pae meureun ku aing dibikeun ieu ka sia kok bae. Urang ngambung kebon gedang, pokona mah hayang sawah. Lah atuh aing hayang sawah, embung duit 2 juta. Ulah aing ge kope balong mata kasih kasalaikeun aing mah hayang lagi sawah pokona mah. Cu atuh teu bisa kitu pan eta mah sawah mah geus jadi hak milik aing teh si bapana ge. Nah tapi sapalean keur ngariung ge mah ulah ting parasya ieu teh. Geus sing tenang, geus sing sabar. Depan geus dibarekeun ieu milik sakit-sakit tu ewang. Sesuai porsina, geus ting parasya. Aduh. Sesuai porsina, geus ting parasya. Aduh. Naon ieu teh Pak, kita kumpul tara-tara bisa nama kita kumpul kieu ieu. Si bapak tita ka dieu cenah. Ting aya naon sigana mah penting da. Geus sawah mah ulah ting diboga bagi eta mah bagian arurang ulah dibagikeun di kabatur. Tata maju tah. Ini dak sistem. Embung Pak abi mah hoyong nage sawah da lim kebon gedang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.